warahmatullahi wabarakatuh. Abdi sareng rerencangan bade wawancara kebudayaan dongeng Pangandaran. Pasta Abi Firda Listiananda. Pasta Abi Safadila Ramadhani Mana Putri. Pasta Abi Milasari. Jadi Abi bade wawancara ibu namina saha? Namina Ibu Halimah. Nama rong Kok nama gerak? Nabi Naon nami grup ronggengna Bu? Purwa Mekar. Purwa Mekar. Alamat Purwa Mekar Alamatnya Bu di Batu Karas. Batu Karas. Kumaha sejarah grup ronggeng Purwa Mekar teh? Sejarahnya. Sejarahna kumaha sejarahna? Grup ronggeng Purwa Mekar teh didirikeunna tanggal berapa? Tahun berapa? Berapa? Terus lami sih tanggal tahun berapa amun disebatkeun mah tina grup ronggeng teh aya kana 20 tahunan. 20 tahun. Aya didirikeunana teh. 20 tahunan lah ya. 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu udah didirikan. Yang lalu. Kapan? Yang lalu. Terus teh pernah manggung di mana bae? Di mana aja Iya. gitu. Di mana wae. Manggung mah di mana-mana ge anu caket, anu tebih, anu kota, anu desa, anu pelosok. Penghasilannya teh dapat berapa? Hasilana per bulan teh sabaraha? Teu langkung sih kumaha panen dina seueur nu hajatna gitu. Rupi-rupi aya nu sasasi aya nu 20 kali, nu 15 kali sasasina teh gitu. Aya nu 2 kali, 3 kali kumaha seueur nu hajatna gitu. Penghasilan sekali manggung Kira-kira sabaraha? Sekali panggung minimal nya tina langkungna gitu. Tina gaji sareng saweran nya paling 800 dapat lah sehari semalam gitu. 800 900 lah. Lamun ronggeng nepi ka jam sabaraha? Ari kapungkur mah didirikeun ti mimiti aya ronggeng 20 tahun yang lalu. Ngawitan tabuh salapan siang bubar tabuh 3 sonten. Mulai deui tabuh salapan bubar jam 4 subuh. Tapi ayeuna mah terus dirobi ku kebudayaan teh janten jam 12 teh pol bubar. Terus ayeuna mah jam 12 teh terus dikedahkeun buyar. Ya. Kunaon disebut ronggeng Purwa Mekar? Ari ronggeng disebut Purwa Mekar mah ari Purwa Mekar mah eta mah model grup, nami grup gitu. Dari grup mah ari ronggeng mah emang sami satu seni gitu. Tapi kan seni itu banyak, seueur gitu. Jadi grup-grup gitu, grup anu Purwa Mekar, grup anu Giri Endah gitu. Seueur namina nami grup gitu. Rombongan. Nah, modelna itu mah model Purwa Mekar mah itu mah nami atau judul atau eta mah naonnya pandel eta mah gitu. Terus teh lamun main ronggeng aya sabaraha jam? Ronggeng atau napi panayagan sadayana. Sadayana. Ronggeng minimal 5 orang, panayagan minimal 15 orang. Bagian pemilihan. Udah. Kumaha sejarah? Udah. Gitu anu
anu kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.